Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Alhamdulillah sabada urang ngalajengkeun kana hanca anu katunda, yakni anu bieu diaos ke urang sadayana oge dipahami ke urang sadayana oge mudah-mudahan kaamalkeun ke urang sadayana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salajengna aya tambahan bahwa dina wengi Salasa ieu sahibul bait di dieu Bapak Guru, Ibu Guru nyaeta di samping neraskeun kana hanca rutinan malam Salasa teh oge diniatan sejak ngahaolan khususna nu janten ramana yakni Bapak Karna anu nyaeta haol anu ayeuna teh haol ka-30 genep anu muga-muga sagala rupi harapan mantenanana sareng sakeluarga oge sareng saderek-saderekna terutami anu nembe diuningakeun tina sebagian kehebatan kaunggulan nyaeta birrul walidain anu mana ieu salah satuna osok dianggo dalil ngahaolan. Padahal mah sanes ayeuna dalil khusus ngahaolan Ibu Rama ngan sebahagian sae ka Ibu Rama teh nyaeta ngahadiahan pangistighfarankeun, pangyodakohankeun, pangaoskeun Quran, tah eta ngaistighfaran, pangyodakohankeun, pangmaoskeun Al-Qur'an aya dina acara haolan gitu. Terus deh matak ayeuna asupkeun anu bieu teh birrul walidain kafaratun lil kabair gitu. Karena ayeuna mun teh bacaan Quran aya dina acara haolan, sedekah aya dina acara haolan, oge ayeuna istighfar aya dina acara dina aya haolan. Asupkeun anu bieu teh. Padahal eta teh nyaeta amalan sehari-hari birrul walidain teh. Jadi urang ayeuna mun teu masalamina kudu sae ka Ibu Rama, baik ayeuna Ibu Rama anu masih jumeneng keneh oge Ibu Rama anu parantos pupus salalamina aya haul mah satahun sakali salalamina kedah birrul walidain kedah sae kanu janten Ibu Rama. Nu mawi anu paling efektif ihsan birrul walidaini nyaeta urangna kudu balager, urangna kudu saroleh gitu. Anu paling efektif mah. Jadi najan ayeuna mun tama urang teu katingali bro-broan, teu katingali gebyar-gebyaran, ku katinggal kasolehan keseharian urang geus we puas we nu jadi kolot ningali kaseharian urang amal soleh bager taat ka Allah, taat ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bageurna urang anu lebih efektif jadi bungah ka kolot mah gitu. Bageurna urang pribadi lain ayeuna mun teh urang mawa bageur ayeuna mun teh ka batur, lain urang ayeuna mun teh dibantuan ku batur urangna pribadi. Pan ayeuna mun teh aya kieu bener henteu salah. Setiap halolan ayeuna mun teh mentingkeun wae
sok ayeuna mun tama itu na sok ieu na tuluy ngondang itu ngondang ieu nyadiakeun itu nyadiakeun ieu tapi kana salat make nu bieu teh da cenah birrul walidaini kafaratun lidulub persis kawas itu tadi eta teh nu kituna nu kitu teh ngaranna magrur keneh. Nu penting orang mah ayeuna mun tah hadir kumpul-kumpul satahun sakali sok ayeuna mun tah rame-rame cuma salat ayeuna tara ngaji ayeuna mun kira-kira ayeuna mun tah bisa dipake kunci eta kunci keur ayeuna kafaratun lil kabair kira-kira bisa ayeuna mun tah mah teu bisa ayeuna mun tah jadi ukuran anu penting mah asal ayeuna mun tah mah hawalan tiap tahun bae ngaji mah teu ngaji oge bae teu salat oge ayeuna mun teh da katutupan ku eta oge dosa gede mah. Jiga ayeuna mun teh nu tadi teh nyambung teh mesin teu loba amal saleh oge da ayeuna mun teh Allah maka asal ngajugkeun ka surga anu luhur teu kudu ayeuna gegetolan amal saleh. Nyambung jeung tadi masing ayeuna mun teh mesin loba doraka oge da Allah malautan hampura ieu. Jadi dipake bebas-bebasan kana dosa. Mentang-mentang ayeuna mun tama Allah lautan hampura itu oge dipake ayeuna leha kana amal soleh pedah Allah nyaeta pedah Allah kawasa ngasupkeun ayeuna ka surga jeung neraka jeung kawasa nyaeta nyimpen dina surga anu luhur bari urangna naon sarua jeung anu penting mah satahun sakali pokona mah ayeuna mencit doma gitu bae sing sapopoe ge deuk salat ayeuna deuk teu ngaji oge da geus cukup ku eta sarua jeung mangkalamun sikapna urang kanu bieu saperti tadi eta teh magrur ngaranna leha di amal saleh deuk nganalkeun birrul walidain kafaratun lil kabair tuluy urang bebas-bebasan dina dosa nganalkeun tadi dah hade ka indung bapa mah cenah ngaparatan kana dosa-dosa bae deuk dosa itu deuk dosa ieu oge bae tinggalin kewajiban itu kewajiban nu penting mah naon ngahawalan we gitu. Kade eta tong dipake alat cuman dipake harapan berharap 1000 kali berharap anu muga-muga urang anu lain disengaja jeung lain dipake alat ieu teh ayeuna dalil anu bieu teh nya kacerobohan mah atawa dosa mah nu tadi teh ayeuna mun teh mah hese disingkahanana meusing ayeuna mun teh mah dipereket-pereket oge geuning lamun lain dijaga ku Allah lamun lain dirahmat ku Allah mah meusing tiba bergeg oge tah eta teh harapan urang teh muga-muga nyaeta kunyieun hade ka indung bapa salah satu nyaeta bentukna hade ka indung bapa teh ngahadiahan teh tuluy ayeuna mun tanaon tadi teh nyedekahan teh tuluy ngaistighfaran teh pangmacakeun ayeuna mun teh Quran teh da seueur birrul walidain teh seueur di antara nanaon sobat-sobat ibu rama urang ku urang hubungkeun deui sambungkeun deui eta birrul walidain tah eta teh anu ngundang karidhoan ayeuna mun teh mah ibu rama tah tuluy ayeuna mun teh mah eta karesep-karesepna dina kahadean indung bapa urang lanjutkeun ayeuna mun teh ku urang hanca-hancana kahadeanna lamun ayeuna mun tadina kolot urang ayeuna mun sok boga rutinan teruskeun ku anak incuna rutinanana gitu lamun tadina sok ngayakeun ayeuna mun rutinan ulah ayeuna mun tada indung bapa urang geus maot eureun we teruskeun ngayakeun rutinanana ngayakeun shalawatanana atawa sok hadir kana shalawatanana oge ayeuna mun teu ngayakeun sedekah tuluykeun eta lanjutkeun eta nu jadi sababnya eta ridho ibu rama lamun engke ibu rama ayeuna mun teu ridho cenah nya otomatis ridhona Allah mah. Dua nu bieu nu birrul walidaini kafaratun lil kabair ulah dipake semena-mena apapun kemauan indung bapa lepas tina sagala rupa nu penting ayeuna mun teh mah babeh suka
Nu penting aya namun tem bini suka, mamih aya namun tem suka, sehingga orang teu apal kana aturan Allah, aturan Rasul, sehingga nu munkar oge, nu maksiat oge, nu dilarang ku Allah karana rek ngudag karidoan inung bapa. Meusing ayeuna panitah kolot oge anu doraka nyaho nu teu meunang digugu we da naon da karidoan Allah aya dina karidoan umat. Tah eta salah kaprah. Salah kaprah. Jadi ayeuna mun teh intina mah di mana-mana urang deuk ngaguguk kanu jadi kolot, anu mana di mana-mana ngaguguk kanu jadi kolot engke matak ridho nya jadi kolot, di mana-mana engke ridho nu jadi kolot jadi ridho ayeuna mun teh Allah Subhanahu wa taala tingali heula kana aturan Allah, kana aturan Rasulna, tingali heula kana parentan Allah jeung nyaeta larangan Allahna. Tingali parentan Rasulna jeung larangan, baru di dinya berjalan orang ikuti nyaeta sapanjang teu melanggar kana parentan Allah, teu melanggar kana larangan Allah, ikuti. Tegas nama minimal wajibna urang ngagugu jeung nuturkeun kakolot teh, ngagugu kakolot jeung nuturkeun minimalna dina barang anu meunang. Minimalna nyaeta dina perkara-perkara anu meunang. Teu. Mangka perkara anu haram, perkara anu munkar, perkara anu maksiat itu teu aya berhakna urang ngagugu kanu jadi kolot kade. Kieu birrul walidaini kafaratun lil kabair cepa guru teh. Ai hade kanu jadi kolot teh ngabungahkeun kanu jadi kolot, nu ngundang karidon jadi kolot eta matak dihapus jang cingpang malingkeun duit si anu. Wajib ngagun teu? Teu aya namun teu. Apa nu tadi pake teh tadi teh berlaku teh? Teu berlaku teh tadi teh. Teu berlaku. Cingjang aya namun teh bapak keheul ayeuna kasihan cingpang neungeulkeun anu lain hakna digugu we da aya namun teh dititah kolot kuring mah gitu. Apakah eta aya namun teh manuk kitu wajib digugunan teu? Teu sing ingat tah. Jadi intina mah kembalikeun heula kana aturan Allah, kana aturan Rasul, bisi engke pakum dirinya. Da sikolot aya namun tang kuring mah kumaha aya namun sikolot aya ngewa engke ngewa Allah. Matak aya namun teh dina hadis aya dina hadis tanqul qaul nyata diuningakeun kumaha cenah aya namun teh mah bahasana teh dina hadisna teh la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Teu aya istilah wajib taat, teu aya istilah wajib ngagugu lil makhluqin ka seorang makhluk. Ari inung bapa urang makhluk lain, makhluk tah. Jadi walau lil walidaini, walau lil najan ka inung bapa sakalipun fi maksiatil khaliq, ari cek Allah mah ieu teh doraka teu meunang cek Allah. Ai menurut Allah mah ieu teh teu meunang. Mangka ketika aya parentahan ti seseorang sekalipun ti guru, sekalipun ti kolot, lamun eta bertentangan ayeuna mun tamajeung parentahan Allah teu wajib ngaguguna. Lamun ayeuna panyarek ayeuna indung bapa, tuluy ayeuna mun teu bertentangan jeung ayeuna mun panyarek Allah, henteu aya berhak kawajiban ayeuna mun teu ngagugu. Jigah pamajikan kanu jadi salaki gitu, apapun ayeuna anu diperintahkeun kudu jadi salaki ayeuna mun teh mah eta pamajikan aya wajib ketaatan ngagugu kanu jadi salakina, adi parentah doraka mah dititah ayeuna doraka. Boro-boro ayeuna mun teh mah dititah doraka ieu mah kieu pan awewe teh najan keur di mana, ajan keur naon, ngajan keur naon, tuluy ayeuna diajak sare kudu jadi salakina, kudu eureun najan rek salat oge. Lamun waktuna masih kena panjang. Sok ayeuna mun teh kieu awewe pamajikan teh begitu ayeuna mun teh geus wudu teh dek salat, ayeuna mun teh salat lohor,
ari ayeuna mun teh waktu teh karek jam ayeuna mun teh 1 jam 1 teh lega keneh waktu lohor teh lega keneh karek jam 1 teh lega meureun sabaraha jam deui gitu kesalakina teh ka dieu ulah ka salat wajib salat heula wajib ngawu ka salaki heula wajib salat lohor heula wajib ngawu ka salaki heula padahal salat ayeuna mun teh lohor wajib ieu ngagu ka salaki wajib mana heula ieu mana heula ieu salaki heula ayeuna mun teh salat heula salaki heula salat heula nu teu apal pasti salat heula salaki heula naon sababna pangna ayeuna mun teh salaki heula karena ari salat awal waktu mah eta hukumna sunat salat awal waktu hukumna sunat aing ngagu ka salaki wajib mangka wajib cul awewe teh tejol ayeuna taluk nafsu teh dikitukeun teh henteu meusing nyaho ge bapana kasabaran teuing ayeuna da ieu teh bapa majikan teh da ieu teh ledekna naon atuh dek salat gitu jawabna teh kitu ari salat awal waktu mah tegasna masih keneh luas waktuna eta hukumna sunat aing ngagugu ayeuna ka salaki mah eta hukumna wajib tah awe lamun terjadi kitu kadenya ulah ayeuna mentang-mentang dek salat wajib je lega keneh gugu heula nyaeta gugu heula ayeuna mun teh masalaki tapi eta ayeuna rek salat dibutuhkeun kudu jadi salaki wajib ayeuna gugu heula ayeuna salaki ayeuna kahayangna lamun awewe kerhead pamajikanna kerhead ku salaki dipenta bari henteu rek salat ya mah kerhead wajib ngagugu awe henteu wajib ngagugu henteu malah dorak kaning tuh ari ayeuna mun teh mah bertentangan mah jeung ayeuna mun teh jeung Allah jeung Rasul nu tadina wajib pisan terek salat oge kerhead mah tah kitu nya jadi ngagugu ka makhluk nya eta aya batasan-batasan terkecuali lamun ngagugu ka nabi terkecuali lamun ngagugu ka nabi ngagugu ka nabi mah alias ngagugu ka Allah gitu ngagugu ka nabi mah nyata alias ngagugu wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad atau faqad Allah lamun ngagugu ka rasul mah eta alias sama dengan ngagugu sabab naon apa dijamin aya rasul mah moal aya rasul nitah kana goreng nitah kana salah nitah kana munkar lamun ayeuna salian ti ayeuna mun tam rasul mah salian ti aya nabi mah lamun aya di para wali salian ti ayeuna mun ta nabi rasul aya di para ayeuna sahabat teu mustahil ngan jauh kemungkinan ngan teu mustahil lamun di luar ayeuna para nabi di luar ayeuna mun ta para rasul mah cuma nyata jauh ayeuna memungkinkan tapi jauh memungkinkanana sabab teu aya maksum hanya sebatas mahfud di luar teh ayeuna para nabi mah tah ari ayeuna mun teh urang-urang mah karasa ke urang oge asok nitah ngawadul tara ka budak asok nitah ngawadul tara ka budak geuning di mana-mana aya tamu urang hoream ayeuna nyugah naon artoskeun teu aya kitu asok kitu ka budakna nah ya asok ya artoskeun teu aya gitu nya teh warahan urang ayeuna mun teh budak aya tukang wadul teh gitu dia budak oh berarti cenah kalau teh ayeuna mun teh ieu teh urang teh meunang lah ngaudah teh kalau mah CS Pak lah da abdi ke kahayangna teh kitu bohong gitu ku bapa diwarah ayeuna jadi warahan orang-orang kayak gitu ya ning tu ayeuna mun teh mah kitu jadi ayeuna mun teh pikir heul ke urang lamun deuk ngagu ka kolot teh karana kolot urang lain nabi karana kolot urang lain rasul pindah we tah kana aturan Allah kana aturan Oke Pak, abdi ayeuna bade taat ka Bapak, bade taat ka emak, tapi ku abdi bade diakurkeun heula sareng ayeuna mun tama parentahan Allah, parentahan ayeuna Rasul. Oh. Bila sare ka itu. Nah, oh sare meunang. Ah, wajib padahal sare teh meunang. Sare aja nu ka itu. Nah, ada meunang ieu. Jadi wajib panitah kolot inung Bapak
anu menang bisa jadi robah kanu jadi budak hukumna jadi wajib. Ulah dikira parentah kolot inung bapa anu hukumna wenang bisa jatuh wajibnya eta kanu jadi anak. Cek aya namun tamah ieu teh cek aya namun tamah kolot teh jang teh aya namun tamah dahar teh ya tah. Nah, eta aya oleh-oleh bapa. Ulah aya namun buru-buru. Eta teh di lainan yang wajib teh gitu. Ai barang daharna mah aya namun tamah wenang barang daharna mah ngan di dinya aya ngagugu ka kolot eta gitu. Jang aya namun teu geura sare ka itu sarena mah meunang ngan di dinya lain sare masalahna. Ngagugu nah kakolot anu mana panitahna karena sesuatu anu menang gitu. Jang aya namun teu geura kawin kitu geus dadiakeun ayeuna ku bapa aya namun teh buru-buru mangga gitu. Sanajan eta teh ayeuna naon barang wenang jadi barang wenang lamun dititah ku kolot mangka robah jadi hukumna wajib. Tapi lamun perkara anu haram mah eueuh jadi wajib eueuh. Perkara anu haram tuluy dititah ayeuna mun taku kolot. Perkara anu maksiat anu doraka tuluy dititah ku eueuh jadi sunat jadi wajib Jadi minimalna atuh wajib nganggo ka kolot teh dina barang anu wenang, dina barang anu dimenangkeun ku agama ku Allah ku Rasul. Lamun ayeuna mun teh perkara anu diharamkeun ayeuna ku Allah ku Rasul anu maksiat menurut Allah menurut Rasul teu meunang nu jadi ayeuna anak ngagugu. Tah ieu sok ayeuna mun teh jadi kabamlasan teh. Udah tion doraka itu ngagugu. Kajian ayeuna dititah ka kolot anu doraka oge ngagugu we. Kajian ayeuna mun teh lain ayeuna mun teh maha kolot oge eta teh kabamlasan ngaranna. Jadi luar ti batas. Emot. Jadi kembalikeun heula nyaeta bahwa tahapan kewajiban taat urang tahapanana hiji Allah akurna, dua Rasul, katilu baru indung bapa. Allah Rasul indung bapa. Allah Rasul paket. Nah, indung bapa belum tentu. Aya nu cocok jeung Allah, aya nu teu cocok gitu. Aya anu cek Allah aya namun ta maksiat doraka haram, indung bapa aya namun tadi tah teu meunang. Lamun ayeuna panitah Allah panitah indung bapa ayeuna ku Allah diwenangkeun wajib ngaguguna urang. Wajib ngagugu ka urang. Dan mudah-mudahan ieu teh nyata sebahagian perkara anu ku Allah dianjurkeun saperti kieu teh ngahawalan teh tuluy indung bapa ayeuna urang jadi sabab ridona ka urang. Anu kadituna nyata jadi sabab kengengna karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge lamun dina Quran mah disebutkeun anu saperti kieu teh nyata syukur ka Allah teh. Syukur nyaeta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng syukur ka Ibu Rama. Allah ngadawuh aniskurli wali walidaik. Ari syukur ka Gusti Allah mah nyaeta ngagunakeun jiwa, raga, harta, tanaga, keluarga tuluy dipake nyaeta milaridan karidoan Gusti Allah Subhanahu alias dipake ibadah. Jiwa, raga, harta, tanaga dipakai ibadah ngabdi ngaula ka Allah eta syukur ka Allah. Lamun syukur ka indung bapa mah nyaeta nyumponan hak-hakna nu jadi kolot nu jadi indung bapa urang anu minimalna hak indung bapa tinu jadi anak teh nyaeta kewajiban nu jadi anak kanu jadi kolot nu jadi 10 rupa. Tinu 10 rupa eta teh aya ieu aya ieuan. Salah satu nyaeta di mana-mana indung bapa maot sinu jadi anak wajib pang istighfarankeun nyaeta nu jadi kolot. Wajib nu jadi anak nyaeta pang nyedekahankeun nu jadi kolot. Wajib nyaeta nu jadi ayeuna mun tama anak pang macakeun walaupun 1 ayat 2 ayat ayeuna Al-Qur'an. Kitu.
eta teh nyaeta bagian hak nu jadi indung bapa aya dina 10 poin aya dina ayeuna salah satu dina 10 poin eta anu insyaallah engke ge keur dipapai ku urang ieu kapapai kabehanana oge ari ngaji dina kitab mah da dipapai imut moal diaclokan moal diaclokan papai diimutkan insyaallah muga-muga ieu kasayan khusus napa guru sareng ibu guru di dieu sareng keluarga oge sareng saderek-saderek muga-muga ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu muga-muga nyaeta ngalahirkeun karidhoan ayeuna Gusti Allah di mana-mana Allah Subhanahu wa taala parantos ridho radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi ayeuna mun tama karana ayeuna mun tama urang ridho ka Allah mangka Allah oge bakal ayeuna mun tama ridho ka urang. Lamun urang ayeuna teu ridho ka Allah nya otomatis Allah oge nyata moal ridho ka urang. Mangka urang milari karidhoan Allah eta nyata lewat pia nyata birrul walidain teh ihsan ngadamel kasayan ku berbagai cara kanu janten ibu rama urang terutama nyaeta ibu rama urang anu parantos pupus teh anu ieu teh sanes sakadar nyaeta sataun sakali deui ku urang ayeuna mun tamadi garis bawahi bahwa birrul walidain sae ka ibu rama sanes sataun sakali saneng salalami nak sehari-hari kitu milari nyaeta karidhoan janten ibu rama sok ayeuna mun teu urang aya sakudak sakedik teh jadi didinya libatkeun ibu rama urang kumaha libatkeun ibu rama urang nyedekahan pun biang nyedekahan pun bapa kiparat pun biang kiparat ke bapa dek kasaha we dek ayeuna tukang jajaluk dak teu baramaen niatan uti ya sejak nyedekahan pun biang pun bapa da teh hese sabenerna teu ribet teu kudu make jeung ayeuna naon kudu ayeuna puluhan juta jeung kudu ayeuna aya anu apal mah urang carana tuluy urang ayeuna mun tawa bantu ku tanaga dek ka madrasah dek ka masjid Gusti muga ieu tanaga abdi nyaeta dianggo ayeuna mun tawa bantos ka madrasah bantos di ayeuna ieu teh nyaeta kanggo pun biang kaupun bapa kitu. Iya mah di ahli sunnah wal jamaah gitu lain ku harta we tanaga sagala rupa kahadean urang gitulah jadi ayeuna mun teh anu simpelna mah sagala rupa amal kahadean urang nyaeta seyogjanya nyaeta eta dinaon dilibatkeun ibu rama urang lamun urang hayang berkah jadi dilibatkeun gitu di atas namakeun ya teh Gusti atas nama pun biang pun bapa abdi teh ayeuna mun teh masihan anu masihan ieu termasuk abdi man ngabantosan ieu tanaga ieu teh sejak ayeuna mun teu ngadamel ihsan ka pun biang ka pun bapa kitu sagala we gerak-gerik urang ibu rama itulah disebutkan birrul walidain sehari-hari teh kudu kitu urang teh jadi sagala rupa kebaikan urang amal saleh urang libatkeun nyaeta ka ibu rama urang atas nama ibu rama urang ya termasuk ayeuna malam Salasa ayeuna di dieu kitu ayeuna mun teh mata jadi lamun hayang ayeuna mun teh urang gaduh birrul walidain sok ayeuna mun teh malam Salasa teh ka dieu dulur-dulur ayeuna para putra-putu ayeuna babahji karna teh ka dieu sok niatan seja ngabungahkeun ayeuna pun bapa kitu ieu ayeuna mun teh ganjaran ieu talabul ilmi abdi ngaos abdi muga ayeuna mun teh pun biang pun bapa atau heuh kita da tungali kieu cenah ayeuna mun teh mapan ayeuna mun teh jelas natrat dina hadisna bahwa ayeuna mun teh masa kabeh kahadean ayeuna mun teh nu hirup min bakal ayan tu'raduna ala abaihim bakal disetorkeun kanu jadi ayeuna mun teh indung-indung bapana nyaeta in khairan lamun seug ayeuna mun teh hade eta anu dilakonan kuno jadi anak incuna mangka indung bapa urang ayah madu nuhun Gusti geuning pun anak teh make jeung daek ngariung dina pangajian make daek jeung ngariung ayeuna mun teh dina riungan sholawatan marhaban dina riungan ayeuna mun teh ceramah pengajian atohna teh kitu nuhun Gusti nuhun ketika anak incuna daroraka we cenah sarua ngan ngajerit eta mah sedih
kumaha ayeuna ngajerit teh sedihna teh ya Allah Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum Gusti ulah wa karimawatan pun anak pun incu abdi anak-anak abdi paparinkeun heula hidayah sina balageureuh heula Gusti ulah wa karimawatan nu indung bapa urang nu aya di alam itu teh kitu kitu jadi ayeuna mun teh made sogrog-sogrogkeun kitu nya alangkah ayeuna mun teh ngahaja di dieu paguru ngayakeun ayeuna riungan jadi sababna ayeuna mun teh naon nyimponan kewajiban loba niatna tengke teh lamun urang hadir teh nyaon boga nilai silaturahmi hese geuning papanggih jeung dulur teh ayeuna di paguru ayeuna aya riungan saja biti nyaeta niat ngalakonan kewajiban talabil ilmi nu diwajibkeun ku Allah ku Rasul deuk niat silaturahmi jeung dulur leuwih gede kanya silaturahmi tinggal ayeuna mun tadi nagajaran silaturahmi man sarrahu ayyumadda umruhum jelema anu hayang dipanjangkeun umur wa yuwassa'a rizquhum jeung hayang dijembarkeun rezeki falyattaqillah wal yasil rahimahu jadi sababnya eta panjang umur jadi sabab ayeuna jembar rezeki niatan kitu gini nah kitu mah perorangannya ya, kadang-kadang ayeuna mun teh jadi ayeuna mun teh mah di dinya teh sok ayeuna diselapan maksiat gosip naon isu-isu naon begitu ayeuna mun teh mah urang bari dina riungan pangajian menang nilai ayeuna kewajiban talabul ilmi menang ayeuna mun teh mah urang nilai silaturahmi jeung ayeuna mun teh mah sajabana sekali deui muga-muga Allah Subhanahu wa taala nampikana amal kasayan ieu para putrana anu ayeuna nuju dilaksanakeun di dieu muga-muga nyata sing jadi sabab bingah khususna di janten ibu ramana muga-muga Allah Subhanahu wa taala duhurkeun darajat mantenanana muga-muga nyata sing melimpah luah teras-teras ayeuna jadi sabab tambih kasayan kanggo marantenanana muga urang sadayana muga-muga nyata sing kalebetkeun kana ahlul bar ahli sae kanu janten ibu rama urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin.